Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Almia dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan carita reuni nu ditunggu-tunggu. Di tengah-tengah kaendahan alam anu hejo sareng walungan anu deras, aya hiji kampung leutik anu namina Desa Cinta Damai. Desa eta teh kampung halaman Dian. Awewe ngora nu geus 10 taun ninggalkeun desana pikeun ngudag cita-citana di kota gede. Dinten ieu Dian balik deui ka kampung halaman saatos lami. Kalawan seuri bungah, Dian nincak kana jalan satapak anu geus dipikawanoh ti budak leutik. Imah-imah kai di sisi jalan ngabageakeun wilujeng sumping ngaliwatan seuri warga anu mikawanoh maranehna. Hawa seger jeung sengitna kembang desa mapai-mapai Dian kalawan nostalgia. Imah heubeul kula wargana anu sederhana, masih nangtung pageuh nyepeng sajuta kenangan indah di unggal juru. Ti saprak anjok ka kampung, Dian ngarasa kahaneutan jeung kabagjaan anu luar biasa. Warga desa ngabageakeun anjeunna kalayan rangkulan anu haneut, nyarioskeun beja panganyarna sareng naroskeun ngeunaan kahirupan di kota gede. Sadaya ieu ngajantenkeun Dian janten budak deui. Pinuh ku kabingahan sareng kapanasaran dina raraga ngabageakeun balikna Dian. Warga desa ngayakeun reuni leutik di alun-alun desa. Lampu hias nyaangan handapeun langit wengi anu cerah. Suasana reuni dipinuhan ku seuri carita jeung lagu-lagu kenangan. Dian jeung babaturan heubeulna diuk di sabudureun api unggun. Nyaritakeun lalakon hirupna masing-masing ti mimiti patepang. Salwa sobat dalit Dian ti leuleutik seuri riang. Naho Dian ieu kampung geus teu kungsi bunga kieu ti saprak ninggalkeun sarerea sono kana seuri jeung energi positif anjeun. Nyaho Dian ieu kampung geus teu kungsi bunga kieu ti saprak ninggalkeun sarerea sono kana seuri jeung energi positif anjeun. Dian imut ngahaturkeun nuhun ka Salwa. Manehna ngarasa untung boga babaturan sabage maranehna. Penting eta maranehna nyieun rencana pikeun ngajajah kampung isukna. Nganjang ka tempat nu pinuh ku kenangan. Isuk-isuk haneut moyan di Desa Cinta Damai. Isuk-isuk haneut moyan di Desa Cinta Damai. Dian jeung batur-baturna ngumbara ka kampung ngaliwat sawah-sawah anu hejo anu matak nyenangkeun panon. Maranehna nganjang ka sakola tempat maranehna ulin jeung diajar babarengan. Oge ka warung kopi anu sok rame sore. Unggal juru desa, unggal jalan satapak ngingatkeun Dian kana tapak leutik mangsa budak leutik. Aranjeunna nganjang ka walungan tempat aranjeunna ngojay sareng ulin. Cai herang tur tiis ngondang kenangan manis. Dian nginget-nginget kumaha seringna peuting-peuting di dinya seseurian jeung seseurian siga budak leutik nu teu capek. Lila lalampahan maranehanana Dian oge papanggih loba rupa heubeul jeung saha manehna kungsi babagi seuri jeung cimata. Nini-nini anu masih sehat, tatangga anu sok ngabageakeunana jeung budak leutik anu ngudag Dian kalayan bagja.
Sadaya ieu nguatkeun Dian yen kampung halamanna mangrupikeun tempat anu leres-leres ngejantenkeun anjeunna ditampi sareng dipika cinta. Reuni dituluykeun ku jamuan di imah Dian. Asakan desa khas jeung masakan tradisional dilayanan dina tabel panjang. Tatangga rerencangan sareng kulawarga ngariung dina kabersamaan anu haneut. Aranjeunna seuri nyarioskeun carita sareng nyanyi lagu-lagu rahayat anu ngemutan kenangan anu manis. Tapi kawas unggal carita reuni waktu pas jadi gancang peuting lingsir Dian sadar yen isukna kudu balik deui ka kota gede. Isukna handapan langit nu masih keneh beureum, Dian siap-siap ninggalkeun lemburna nu haneut. Perpisahan sok susah. Dian terang yen anjeunna nyeupkeun bumi langkung seueur tibatan kenangan. Anjeunna mawa cinta imah, silaturahim jeung kabagjaan ti kampung halamanna. Samemeh indit Dian nyarita ka bapana, "Hatur nuhun Pa, ieu kampung salawasna janten tempat anu masihan kakaitan sareng kanyaah abdi janji bakal ieu deui." Hete nu pinuh ku rasa syukur, Dian indit di tukang geunana Desa Cinta jeung Damai tetep nangtung pinuh ku carita jeung tapak kenangan. Dian ninggal kampung halamanna anu jauh, tapi anjeunna terang yen bagian tina kampung